ada ayat di balik mercusuar. Nah, siapa balak opat ditinggal ku balak tilu. Poho. Eta. Iya. Sok, abus ke siapa balak kosong teh paeh. Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Balak 5 kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh, urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya ieu ah? Maksudna kesal. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahyang urangna urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae nama. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Ari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang kadunya urang pesen beuleum peda. Nya eta menta supaya pangneangankeun jengkol ngora, nangka ngora, jeung budak ngora. Urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan. Urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek. Da moal teu ngagugu di titah dewa mah geriyu. Atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang. Urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggel de. Hajat naon? Urang nyunatan saha urang newak dorna urang sunatan di dieu. benar urang onang singa depok si robot mana mitoha Mas Yuning mitoha Neng Nunung urut meureun eta mah. Tah. Kitu dorna teh urang teu tumpak singa Depok. Tuluy robotna harewosan ke deukeut walungan alungkeun jeung singa-singana. Saha dorna? Moal teu ngeunah seuri urang. Kitu